Woi, tadi deh. Yuk, be. Ya, udah kemarahan aku itu suruh kirim konten. Penyawa ini. Kemarahan apa? Ini tuh lah sekian nih orang kemang lebih yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah Mang Jaya eueuh. Iya, wujah tadi kemana meureun? Wih, Mang Jaya lagi eueuh kumaha ieu? Tungguan. Tangguhan be tuh. Tunggu ieu tuh. Yuk beuleun. Panas amat ya. Kumanya balik-balik itu ya banyak di inuman lah tah. Balik belah. Panas. Ya robo budak ya. Tah, Mang Jaya. Yuk, yuk, ayo naon yuk. Iya, bikin konten mall. Udah batu lah. Heuy, aya naon ieu rame amat ieu teu ngajak-ngajak aing ngobrol teh aya naon? Hah? Iyalah baru udak ya halingin konten yang aku main nyelobaan jasa kieu. Oh, neuk nyen konten. Laju lamun neuk nyen konten urang lamun ngiluan meunang teu. Pugun dek cerita menek nyin konten. Ting judulnya naon boy, can menang ya judulnya kumaha boy nya. Atuh buku kontenna naon? Pinya, oh ya bingung judulnya naon ya can manggih yo. Apa judulnya nyeri beuteung bae kitu? Lamunnya judulnya nyari beuteung jing. Oh, jing. Gas satu lah. Ting judulnya naon los, nu penting mau urang berjalan be. Gitu. Jadi ulah loba nu di salah paham kan. Judulnya geus nyeri beuteung bae. Laju judulna nyeri beuteung ieu urang terus nyaka naon kitu. Oh, jing emang petis video. Atuh meuli heulan petis nah aya hal yang nyeri beuteung mah. Lain, gampang tinggal lempang doang kabentar panjang kadinya tah teu mangsamat. Laju saha nu nyiarna boga duit henteu jing. Atuh nyiar be kadi itu ngahutang ke kumaha ke teu dibere tinggal ngiceupan doang. Lah munya teh meuli petis dikucap kiceup. Emang menang. Oh geus lah geura nyiar petis kali itu. Nek maju nek naon nu penting aya petis kali itu. Sabodo amat merepek nek mejur. Heuh.